Tsumma ila jami mu'allifil kutub khususan mu'allif hadal kitab Irsyadul Ibad. Nas'alullah ta'ala an tanfa'ana bihi wa barakatihi wa bihi wa barakatuh. Tsumma ila jami arwahi syaihi wa masyaihina wa muallimina wa murabbina. Wa ila jami hadrati syaihi khususan Aki Haji Ahmad Munawwar Hidayatullah. Wa ila hadrati syaihi khususan Kang Pepen Supendi. Wa ila hadrati syaihi khususan Pak Habir. Wa ila hadrati syaihi khususan Gempalan. Nas'alullah ta'ala tanfa'ana bihim wa barakatihim wa bi'ulumihim wa karamatihim wa asrarihim. Summa ila jami' muassisi jam'iyati Nahdlatul Ulama. Nas'alullah ta'ala. Summa ila jami' muassisi hadal ma'had al-muhtariyah. Nas'alullah ta'ala bihim wa barakatihim wa bi'ulumihim wa silsilatihimul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jami hadrati abaina wa ummahatina yarhamuhumullahu ta'ala wa ghafara dzunubahum khususan ila hadrati abi wa ummi yarhamuhum wa ghafara dzunubahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbik binawd. Rahmat. Ayung kemana si Ayung? Ridan, Ayung teu damang? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teu damang? Tos lami? Astagfirullahaladzim. Teu damang anjing-anjing ungkul? Oh, teu damang hate berarti teh. Astagfirullahaladzim. Ridan, kemana Ridan? Pauji. Amat ayah. Terus di Sani, ya kemana Sani? Astagfirullah. Ain digugahkeun. Istri sanu teu aya. Cung nu teu aya istri, cung. Tuh hadir. Bisi hilap niatan dina mana sejak ngawas karena Allah pamudah-mudahan kaing kabarokahan kamangpaatan ti Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kantun. Wa muslimun sareng ngaluarkeun Imam Muslim an Jabirin katampiti sahabat Jabir kana hadis masalus sholawatil khomsi ari sipatan salat anu 5 waktu. Eta kamasali nahrin seperti sifat wahangan jarin anu ngocor nahrin adbin anu tawar caina
ala babi ahadikum atas pintu salah sahiji aranjeun pintu imah yagtasilu anu siram marani itu ahad pihi dina nahrin kulla yaumin dina saban poe hom samarotin kana 5 pirang-pirang balikan pama yubki mangka moal nyesa naon dalika itu madkur minad danasi anu tetep tina kokotor dosa anu seperti kokotor saban poe ancrub 55 kali sapoe sapeting kana eta walungan maka minimal bersih sanajan kulitna hideung aya daek ancrub daek mani mah bakal bersihnya komo nu bodas daek daek mani bersih pisan. Wa Ahmadu sareng ngaluarkeun Imam Ahmad an Abidarin katampi ti sahabat Abidar Al-Ghifari anna nabiyya sanyana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja eta kaluar Kangjeng Nabi zaman asyita dina zaman hujan dina usum hujan usum ngijih wal waroku sareng aridang daunan eta yatahapatu marurag itu warok pa akhoda terasnyana Kangjeng Nabi bigusnaini kana 2 dahan min sajarotin anu tetep tina hiji tangkal qala teras nyarios Abidar paja'ala tumandang Kangjeng Nabi dalika kana itu sajar yatahapatu marurag cenah qala nyarios itu Abidar pakola maka nyarios Kangjeng Nabi ya Abadar he Abadar pakultu maka ngawalar kuring labai kulan Gusti ya Rasulullah saur Abu Dar tadi sauran ku Kangjeng Nabi kulan Gusti pakola maka naros Kangjeng Nabi nyarios Kangjeng Nabi innal abda sanyana hamba al muslima anu muslim liusalla etayan migawe salati abdal muslim as-salata kana salat yuridu bari maksud itu abda biha kana salat wajhallahi karena dat Allah pataha patat maka marurag anhuti itu si abdu naon dunubuhu pirang-pirang dosana abdu kama tahapat seperti yen maruragna naon hadal waroku yedang daunan an hadihis syajaroti tina ieu tangkal jalma di mana-mana ngalaksanakeun wudu tah eta ku wuduna sapertos didugikeun kamari setiap tetesan anu ngeclak tina anggahota basuh ku cai wudu maka murag dosana maka diumpamakeun ku Kangjeng Nabi seperti muragna yeudang daunan tina dahan wa Tobroni sareng ngaluarkeun Imam Tobroni wal Baihaqi sareng Imam Baihaqi an Ibnu Umar katampi ti sahabat Ibnu Umar innal abda saenyana hiji hamba ida qoma di mana-mana ngadirikeun si abda yusalla urus salat ata maka ngalakonan si abda bidunub terus ngalakonan bidunubihi naon pirang-pirang dosa na abda kuliha tegasna sakabeh dunub paudiat maka disimpen itu dunub ala rosihi atas sirahna itu abdi wa ataqaihi wa atiqaihi jeung 2 tak nasi abdi pakullama raka'a maka dina samang-samang saruku si abda awas sajada atau sujud si abdu tadi tasakotot maka marurag anhu ti si abdi naon dunubuhu pirang-pirang dosa na itu abdu wa muslimun sareng ngaluarkeun Imam Muslim an Utsman bin Affan rodiya muga tinggal bendus saha Allah Gusti Allah anhu ti Utsman bin Affan amin ya robbal alamin kana hadis ma min imriin henteu aya ti hiji jalma ti seseorang muslimin anu muslim yahduru anu hadir hukam muslim atau ka imriin
Naon salat maktubatun anu dipardukeun payuh sinu maka tuluy ngaluskeun itu imriin wudu'aha kana wuduna imriin wa husyu'aha jeung husyu' itu imriin kana tadi teh naon kana salat wa ruku'aha jeung kana rukuna salat illa kanat angin bukti itu salat lahu pikeun si imriin kafaratan eta jadi kiparat 5 kana dosa qoblaha anu tetep ieu mah samemeh salat minad dunubi tina pirang-pirang dosa malam yakti dina sepanjang teu milampah si imriin atawa muslimin kabiratan kana dosa gede wadalika sareng ari kiparat eta ad-dahru satahuneun kulluhu tegesna sakabeh dahru wal Baihaqi sareng ngaluarkeun Imam Baihaqi an Anasin katam piti sahabat Anas kana hadis ma min hafidaini henteu eta tina dua malaikat anu tukang ngajaga yarfa'ani anu ngalaporkeun ieu hafidain illallahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala bi sholati rajulin kana salatna hiji jalma ma'a sholatin sarta salat illa qala angin eta ngucap saha Allahu Gusti Allah ushidukum nyaksikeun kaula ka anjeun duaan malakaen hafidain tadi saksikeun cenah ku anjeun malaikat dua anni sanyana kami eta qad gopartu tetela geus ngahampura kuring li abdi qad gopartu tetela pasti ngahampura kuring li abdi ka hamba kami ma kana perkara dosa eusina bainahuma anu tetep antara salat jadi urang ngalaksanakeun salat hayang nyen pagawean dosa teu dihaja lain dosa gede salat deui tah dosa nu tadi antara salat kana salat teh dihampura cenah wa fi kitab Jawajiri sareng eta tetep dina kitab Jawajir li syekhina kagungan guru urang sadaya khotimatil muhaqqiqin anu jadi khotimah panungtung ahli tahqiq Ahmad bin Hajar al-Haytami nyata Imam Ibnu Hajar al-Haytami Rodia muga tinggal bendu sah Allah Gusti Allah anhu ti Ibni Hajar amin ari lapad qala ari lapad qala nyarios sahabat duhum sapalihna ulama waroda kana hadis kawarid bi hadisin dina hiji hadis naon man ari sajal ma hafado anu ngaraksa si iman ala sholati kana sholat saja manu ngaraksa kana sholat akramahu maka ngamuliakeun ka itu si iman saha Allah Gusti Allah bihomsihi sholin kalawan 5 pirang-pirang perkara jalma nu ngaraksa kana sholat 5 waktu ku Allah bakal dimuliakeun ku 5 pirang-pirang perkara mana yurpa'u kahiji tegasna bakal dihilangkeun anhu ti si iman naon di kul aisi karupakan hirupna hiji tah wa adawul qabri jeung kadua bakal dihilangkeun siksaan kuburna wa yutihi jeung bakal dipaparinan ka si iman saha Allah Gusti Allah kitabahu kana catatan si iman bi yaminihi kalawan tangan kanan si iman tilu tah wayamuru jeung kaopat ngaliwat itu si iman alas siroti atas cukang sirotol mustaqim anu ngabentang dina luhur neraka kalbarki bari tetep sapertikeun kilat dina ngabarasatna tereh opat wayadhulu jeung bakal asup itu si iman al jannata ka surga bigoiri hisabin bari henteu dihisab heula jaminan ti Allah
pikeun jalma nu sok nu ngamulyakeun ngajaga kana salat 5 waktu bakal dimulyakeun ku 5 perkara. Kahiji bakal dihilangkeun karupekan hirupna, kadua bakal dileungitkeun siksaan kuburna, katilu bakal dipaparinan kitab catatan selama hidup di dunyana dipaparinkeun kana tangan kanan kaparih katuhuna. Nomor kaopat bakal nyukang ngalewat kana cukang sirotol mustaqim kal barki sapertikeun kilat tina pada terehna barasa tepi we kana lawang surga. Wayadhulu jeung bakal asup itu si iman ka surga tanpa hisaban heula. Mudah-mudahan urang tiasa ngudag kana pangkat ieu. Amin ya rabbal alamin. Sabalikna waman sareng ari sajalma tahawana anu gagampangan si iman anis solati tina solat aqobahullahu aqoba maka nyiksa hu kasih iman saha Allah Gusti Allah bihomsi asaratin ku 15 naonana ukubatan siksaanana. Tah sabalikna jalma nu gagampangan nyapelekeun kana salat 5 waktu ku Allah bakal disiksa ku 15 perkara, ku 15 siksaan. Mana khamsatun ari nu 5 pi dunya eta tetep di dunya dibikeuna 5 cenah di dunia. Wasalah satun sareng ari nu 3 indal mauti engke dina nalika rek maut, dinalika mautna 3 jadi sabaratah 8. Wasalah satun jeung ari nu 3 pi qabrihi eta dina pakuburan anak eman sabaratah 8 tadi teh nya jeung 3 11. Wasalah satun jeung ari 3 perkara eta indah hurujihi dina nalika kaluarna si iman minal qabri tina kuburan 11 jeung 3 14. Pa'amalawati pi dunya 14 nya aya 15 teruskan bilang pa'amalawati mangka anapun ari perkara pi dunya anu tetep di dunya pal ula maka eta ari nu kahiji yunja'u bakal dicabut naon albarkatu kabarokahan min umrihi tina umurna si iman. Siksaan jalma nu gagampangan tina salat hukuman di dunia bakal dicabut kabarokahan umurna, panjang umur ge teu barokah. Wasaniatu nu ka ari nu kadua eta yumha dihapus naon si masolihin ciri kasolehanana min wajhi tina beungeut nasiman. Wasali satu sareng ari nu katilu eta kulu amalin saban-saban amal ya malu anu migawe si iman kana amal la ya juru moal diganjar itu moal ngaganjar ka itu si iman kana amal ka itu kana itu amal saha Allah Gusti Allah alaihi kasih iman itu amal tuh. Alaihi itu man amila warobiatu sareng ari nu kaopat eta layur pa'u moal dilaporkeun lahu pikeun si manaon doana ilas samai ka langit. Doana teh teu dilaporkeun cenah. Wal khamisatu sareng ari nu kalimana eta laisa lain lahu pikeun si manon hadun henteu meunang bagian teh urang pi doa is-solihin teu meunang bagian dina pangdoana jalma anu saroleh kabeh. Wa amallati sareng anapun ari siksa tusibuhu anu bakal ngeunaan itu lati kasih iman indal mauti nalika maut pal ula maka dinu kahiji anahu eta sanyana jalma yamutu bakal maut itu si iman dalilan bari dina kaayaan hina. Naudzubillahi min dalik. Wasaniatu sareng ari anu kaduana eta yamutu bakal maut nasiman jaian barina tingkah lapar. Wasalisatu sareng ari anu katiluna yamutu eta bakal maut si iman atsyanan bari tingkah dahaga. Walau sako jeung lamun teh mah walau suko jeung lamun teh mah diinumkeun naon biharu dunya lautan cai lautan we di dunya maruwiya maka moal nyegerkeun itu mau bihar min atsihi tina banget dahaga na si iman.
Wa amalati sareng anapun ari siksa tu sibuhu anu bakal ngeunaan itu lati kasiman pikobrih dina pakuburanana pal ula mangka dinu kahiji eta yudi ku bakal naon teh dirupekeun alai kasiman naon al qabru pakuburanana ngagencet kuburan teh ka jalma nu tara salat nu ngagampangkeun kana salat hatta takhtalipa tepikeun ka pasiksa naon adla pirang-pirang tulang iga na itu si iman digencet ku taneuh wasaniatu sareng ari nu kadua na eta yukidu bakal dihurungkeun alaihi atas iman naon al qabru kuburanana naonana naron seuneuna yataqallabu barina bulak-balik alal jamri atas ruhak geus naon geheng balikeun deui ku Gusti Allah geheng balikeun deui jadi rupa manusia sina naon tah ngarasakeun kana peurihna siksaan nyata janji ti Allah keur di dunia lailan ti peuting wa naharon dina beurang jeung beurang ti peuting terus kitu wasali satu sareng ari anu katiluna eta yusallatu dilindihkeun alaihi ka itu si man pi kobrihi dina pakuburanna si man naon subanun orai snack ismuhu anu ari jenenganana itu suban aduh jenengan ismuhu anu ari ngaranna itu suban orai eta as-sujaul aqra ngaran oraina teh sujaul aqra as-sujau gegah pikasieun aqra tur naon teh botak ainahu geura sifatana nage ainahu ari dua panona itu su'ban eta minarin lain edel-edel tina seuneu neraka wa adparuhu jeung ari pirang-pirang kukuna itu su'ban eta min hadidin tina besi sugan mah eta huntu beku we tina baja tina besi kukuna ge kullu dufrin ari saban-saban kukuna hiji kukuna teh masirotun eta lalakon perjalanan yaumun masiratu yaumin perjalanan sapoeun bakal saking ku panjang-panjangna hiji kukuna eta orai sujaul aqra teh perjalanan sapoeun yukalimu barina nyarita itu suban almaita kamayit napa kuburan teh payakulu maka nyarita itu suban ana ari aing eta as-sujaul aqra uing teh sujaul aqra ceuk orai teh geura cenah sorak sakitu mah lain nanaon ieu mah komo geura wasautuhu jeung ari sorakna itu suban eta mislu ra'di saperti geledeg beledag al-qasifi anu ngageleger yaqulu barina ngucap itu suban atanapi sujaul aqra amaroni miwarang ka kami saha Allah Gusti Allah an adribaka kana yen nyiksa aing ka sia cenah ceuk orai ka jalma mayit nu di jero kubur nu tara salat ala tadi salati subhi kana nyianyakeun salat subuh ila tulu isyamsi nepi ka terbit matahari bohongan cenah salat subuh hayo jam 8 salat duha make kunut ceuk orai eta wadribaka jeung neungelan nyiksa kuring ka anjeun ala tadi salati duhri atas nyanyiakeun anjeun kana salat lohor ilal asri kalah kana poe asar kana waktu asar salat lohor geus antal kana asar wa adribaka jeung nyiksa kuring ka anjeun ceuk orai teh ala tadi salatil asri kana nyanyiakeun anjeun kana salat asar ilal maghribi kalah rek nepung kana salat maghrib wadribaka jeung yen wadribaka jeung rek nyiksa kuring ka anjeun ala tadi salatil maghribi kana nyanyiakeun salat maghrib ilal isya'i tepi ka datangna waktu isya wadribaka jeung nyiksa kuring ka anjeun ala tadi salatil isya'i atas nyanyiakeun anjeun kana salat isya
ilal fajri tepi ka datangna waktu subuh. Pakullama doroba maka dina semang-semangsa neungeul nyiksa dorbatan kawan siksaan anu pohara yagusu maka mebes ngelelep pil ardi kana taneuh sab'ina kana 70 naonana diroan sikuna sakali teungeulan eta jalma teh sateungeulan nu ku Sujaul Aqra mebes 70 siku kahanap palaya jalu maka teu eureun-eureun pil ardi dina jero bumi muadziban eta anu disiksa ila yaumil kiamati nepi ka poe kiamah. Tuh siksaan pikeun zaman nu ngagagampangkeun kana salat di jero kuburna wae can tepi ka datang kana akhirat geus disiksa ku mangrupa makhluk ciptaan Allah nyaeta Sujaul Aqra. Wa ammal lati sareng anapun ari siksaan tu sibuhu anu bakal ngeunaan lati kasiman indal khuruji dina nalika kaluar minal qabri tina pakuburan pi mauqifin dina tempat eureun di mauqif engke tempat arareun manusa pi mauqifil kiamati dina tempat eureun na cicingna kiamah pasyiddatul hisabi maka kahiji nyaeta banget na hisaban amal wasukhtu robbi sareng kadua bebenduna pangeran waduhulun nari jeung katilu nyaeta asup kana naraka wapi riwayatin sareng eta tetep dina hiji riwayat pa innahu ari lapad pa innahu sanyana jalma yakti eta datang si jalma yaumal kiamatina poe kiamah wa ala wajhihi jeung eta tetep atas beungeutna itu siman salah satu asturin ari tilu pirang-pirang jajar dina beungeutna teh tilu jajar ngaran maktubun anu dituliskeun pis sutril awali dina jajaran kahiji dina beungeutna teh di dieu tilu jajar naudzubillah dina jajaran kahiji teh mana cenah ya mudoi ahakillah hei jalma anu nyanyakeun hak Allah jajaran kahiji tah. Jajaran kedua wasutrusani ari jalan kedua eta ya mahsuson hei jalma anu ditangtukeun bigodobillah kalawan bebenduna Allah. Jajaran kedua tah wasutrusalisu jeung ari jajaran katilu eta doyaaka bakal lapad doyaaka nyanyiakeun ka anjeun saha Allah Gusti Allah kama doyata saperti nyanyiakeun anjeun pi dunya di dunya haqallahi kana hak Allah. Pa ai asul yaumi mangka ari pang putusan pa ai asul yaumi mangka ari pang putus-putusna jalma dina poe ieu anta tegas ari anjeun min rahmatillahi tina rahmatna Allah. Naudzubillah dicap jadi jalma nu putus tina rahmatna Allah. Waruya san diriwayatkeun naon annapi jahannama sanyana eta tetep di neraka jahanam wadian ari aya jurang keur mah neraka jahanam deui aya jurang yuqalu ari diucapkeun lahu ka itu wadian jurangna teh ngaranna naon lam jurang lam pihi eta tetep dina wadian hayatun ari pirang-pirang orai aya pirang-pirang orai dina jurang kullu hayatin ari saban-saban orai bisukhoni raqabatil ba'iri eta seperti kanal punukna onta ketingali teu kanal punukna onta kabayang teh sakitu saban-saban orai teh gedena seperti kanalna punuk onta cenah. Wa tuluha jeung tuluha anu ari jangkungna itu hayat punten tuluha ari anu jangkungna itu wadin tadi jurang eta masiratus syahrin palakonan sabulan talsa'u anu macokan itu hayat
Ke. Kela. Tuluha anu ari jangkungna itu hayat eta masiratu sahrin palakonan sabulan. Talsa'u anu terus macokan itu hayat tarika solati ka jalma nu sok ninggalkeun salat. Payagla maka ngagolak naon samuhu racuna itu hayat bisana racun orai pijismihi dina awakna kafirun kupur. Cek tadi teh lamun teu salatna teh nekadkeun jeung halalna lain wajib salat teh lamun teu nekadkeun halal ninggalkeunana mah cenah eta teh lain kupur ngapedah disebutna teh murtakibul kabair pelaku dosa besar. Waqala sareng nyariosa Muhammad bin Nasr kana hadis sami tu nguping kuring Ishaq bin Rahaweh ka Ishaq bin Rahaweh yaqulu bari nyarios Ishaq bin Rahaweh kana cariosan soha setelah soheh anin nabi katampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam naon anna tarika sholati sanyana jalma anu ninggalkeun salat kafirun eta kupur. Waqala sareng ngadawuh sah Ibnu Hazm kana hadis qad jaa tetela datang an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu amin. Naon hadis annaman sanyana jalma taroka nu ninggalkeun si iman salatan wahidatan kana salat sakali hatta yahruja tepikeun ka kaluar naon waktuha beak cek urang mah naon waktuha waktuna itu salat pahwa mangkari siman kafirun eta kafir murtadun tur murtad. Tanbihun ari eta pangeling-eling qala nyarios saha jamaatun golongan minas sahabati nu tetep ieu jamaah ti para sahabat wa tabiina jeung para tabiin. Sahabat mah santrina Kangjeng Nabi ari tabiin mah santrina sahabat. Waman sareng sajalma waman jeung jalma ba'dahum anu tetep ieu man sabada itu tabiin biku pritariki salati kalawan kupurna jalma nu ninggalkeun salat wa ibahati dami wa ibahati jeung ngameunangkeun naon damuhu darahna itu siman sitarik minhum ti itu jamaah Umar bin Khattabi ari Umar bin Khattab mabnu Abbasin jeung Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'udin sareng Ibnu Mas'ud wa Abdurrahman sareng Abdurrahman bin Auf wa Muad bin Jabal wa Abu Hurairah wa Abu Darda kanu ngameunangkeun tadi darahna jeung ngupurkeun kana jalma ninggalkeun salat teh cenah golongan nyaeta hiji Umar bin Khattab, 2 Ibnu Abbas, 3 Ibnu Mas'ud, 4 Abdurrahman bin Auf, 5 Muad bin Jabal, 6 Abu Hurairah, 7 Abu Darda, 8 Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Wa min goiri sahabati jeung eta tetep ti salianti sahabat mah Ahmad bin Hambal ari Imam Ahmad bin Hambal wa Ishaq bin Rahaweh wa Abdullah bin Al-Mubarak wa Nakhai wal Hakim wa Ibnu wa Ibnu Uyainah wa Ayyubu as-Sahtiyani wa Abu Dawud at-Tayalisi wa Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harbin wa Ibnu Hubeb wa ghairuhum jeung salianti itu nu kabeh ti golongan salianti sahabat. Wa qala sareng nyarios sah Asy-Syafi'i Imam Syafi'i radhiya muga tinggal bendu sah Allah Gusti Allah anhu ti Imam Syafi'i amin. Wa akharun jeung anu sejena kieu cenah cek golongan Imam Syafi'i jeung anu sejena mah anna tarika sholati sanyana jalma nu ninggalkeun salat yakpuru eta kupur si tarik inistahala tayeu cek madhab urang mah inistahala lamun milang-milang halal si tarik attarka kana ninggalkeun au jahada atawa kupur sote lamun nampik al wujuba kana wajibna
salat. Wa illa lamun henteu istahala, lamun teu milang-milang halal mah yuk talu eta dibunuh cenah itu si tarik bitarki ada isolatiku sabab ninggalkeun ngalakonan salat wahidatin nu sahiji hatta yahruja nepikeun ka kaluar naon waktul jam'i waktuna kumpulkeun bidor bi unukihi nyata dihukumna teh ditengeuna teh kalawan dikadek beheungna gilincing bisaepi ku pedang bari pedangna nu seukeut kitu soteh ilam yatub lamun teu tobat itu si tarik ba'das ditabatihi dina sabada dititah tobat katarik kisolati seperti ninggalkeun salat wa kila sareng dicarioskeun yudrobu diteungeul bil asoi ku itek wa kila sareng dicarioskeun yun khosu ditojos bihadidin ku beusi ila ayu solia nepi ka yen salat itu si tarik yamuta tatwika maut wa qala sareng ngadauh sah al Ghazali Imam Ghazali law ja'ama lamun seug nyangka sah aja imu anu nyangka anna bainahu yen sanyana antara si jalma wa bainallahi jeung antara Allah naon halatun tingkah non halatan tingkah askotot maka ngagugurkeun anhu titu siman as-salata kana salat pala syakka maka teu mamang deui piwujubi qatlihi dina wajib ngabunuhna si iman si tarik tadi atau si jaim anu nyangka wa qatlu mislihi jeung ari ngabunuh misilna itu jaim afdalu eta leuwih utama min qatli mi'ati kafirin tinimbang ngabunuh 100 jalma nu kufur wa qala sareng ngadauh Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal kana cariosan layasihu henteu sah naon nikahu tarikati sholati nikahna awe anu ninggalkeun salat walakin sareng tatapi nepi madhabina dina madhab urang sadaya madhab Syafi'i anan nikah sanyana nikah adimiyati awe anu dimi kafiroh dimiyah aula eta leuwih utama min nikahi tarikati salat tinimang nikahna awe nu ninggalkeun salat wes eta susut lempengkeun heula eta tunya heula. Udah. Bismikallahumma ahya wa amut reup. Sare deui eta. Udang aya nu nyora teh. Udang. Apakah sudah cenghar? Paslun ari teh hiji pasal. Pitahrimi takhiri sholati anu tetep ieu pasal dina martelakeun haramna ngahirkeun salat. An waqtiha tina waktuna salat amdan bari ngahaja. Wastihbabi ta'jiliha jeung sunat ngagancangkeun salat di awalil wakti pikeun awal waktu. Qala ngadawuh saha Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailun mangka ari kacilakaan banget. Nah, wel teh kacilakaan banget eta. Well, kacilakaan pohara banget. Pawailun mangka ari kacilakaan banget
nu pohara lil musallina pikeun jalma-jalma nu sak sarolat tuh nu sok salat wae bakal menang cilaka nu pohara alladzina nu ari ladina humari ieu musallin eta an salatihim tina salatna musallin sahun eta lalai ngahir-ngahirkeun bari teh aya udur ngahirkeunana teh qala ngadawuh saha an-nabi kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam kana hadis hum ari itu musallin alladzina eta jalma-jalma yuakhiruna anu ngahirkeun itu ladina as-sholata kana salat an waqtiha tina waktuna salat eta geuning aya wal wailu sareng ari wel eta syiddatul adabi bangetna siksaan jalma nu sok salat wae meunang siksaan nu pohara komo lamun seug tara salat naudzubillahi min dalik ngan mudah-mudahan we urang sok salat teh ulah meunang siksaan ieu ku pedah naon ngahir-ngahir lalai tina salat rumasa urang teh sok ngahir-ngahir kana salatna wakila sareng dicarioskeun wadin naon wadin aya jurang pi jahannam di neraka jahanam lawas suyirot lamun seug dijalankeun pi dina itu wadin naon jibalu dunya gunung nu aya di dunya sina leumpang dina luhureun eta jurang jahanam ladabat maka pasti hancur itu jibal jabal min syiddati harihi tina banget panasna itu wadin pahwa mangka ari tu wadin jurang eta maskanuman pitempat cicingna jalma yu akhiru anu ngakhir si iman as-sholata kana salat an waqtiha tina waktuna salat naudzubillahi min dzalik jurang di neraka jahanam lamun seug dijalankeun luhureunna eta jurang gunung nu aya di dunya hancur gunung oge sakitu batu taruas hideung ku saking bangetna panas eta jurang nu aya dina luhureun jahanam sideungkeun eta teh disiapkeun ku Gusti Allah pitempateun zaman nu sok ngahir-ngahir kana salat tina waktuna naudzubillahi min dzalik komo pikeun jalma nu tara salat mata kahade jeung piraku santri mah rek ningalkeun salat sacapek-capekna kumaha sariweuh-riweuhna kumaha sasibuk-sibukna kumaha satunuh-tunuhna kumaha lamun wae tutupan sasibuk-sibukna kumaha sacapek-capekna kumaha satunuh-tunuhna kumaha jol waktuna salat wi santri mah piraku teu salat aya santri nu tara salat aya santri tara salat astagfirullahaladzim aya nah hanya eta teh santri cacak santri eta teh komo naon man reman bareng astagfirullahaladzim tara salat aya naudzubillahi min dzalik ai salat lohor wajib teu henteu ayeuna mah da can waktuna tah eta ieu nu sok salat wae bari lalai tina waktuna ngahir-ngahirkeun tina salat tina waktuna disiksa di neraka jahanam nu luhureun eta teh neraka jurang komo nu tara salat naudzubillahi min dzalik beja-bejaan nu tara salatnya bejaan salat kitu bejaan uing wae nu sok salat kitu dinaon disiksa kana hayang teuing atuh ulah anu sok salat ulah hayang disiksa kulantaran mung disiksa kulantaran sok salatnya ulah ngahirkeun tina waktuna ari teh alasan mah kumaha cenah adi biasa santri mah lamun salat isya teh sok 1:30 naon alasanna dipake ngawas teu naon aya kitu mah ai mah salat jam sabaraha isya
2:30 naon alasanana ya gapleh tah eta gitu salat belaan isya diakhirkeun gara-gara naon tah gapleh naudzubillahi min dali kade bejaan antara salatnya bejaan bisi dari dulur urang antara salat bejaan salat kitu ti ayeuna mah kade bisi keburu kiamah ya buru segera salat kitu salat keburu kiamah sedengkeun mimitina datang kiamah teh pintuna teh maot tah tidinya ngarasakeunana engke poe kiamah akhirat teraskeun wa ahroja sareng ngaluarkeun saha al hakim imam hakim wa tirmidzi sareng imam tirmidzi cirian nu nama eta nya cirian an ibni abbasin katambi ti imam ibnu abbas qala ngadawuh imam ibnu abbas qala ngadawuh saha rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana hadis man ari sing sapa-sapa wong man utawi sing sapa-sapa wong man ari sing saha jalma jamaah anu ngumpulkeun si iman baina salataini antara dua salat faqad ata maka tetela milampah si iman baban kana hiji pintu min abwabil kabairi anu tetep tina pirang-pirang pintu pirang-pirang dosa gede urang ngarentetkeun dosa ngumpulkeun dua salat dina hiji waktu bari teh alasan sara teh udur sara dikumpulkeun dina hiji salat contoh salat lohor dina salat asar dan ngahir-ngahir teh eta kalakuan kitu teh tetela milampah kana hiji pintu tina pirang-pirang pintu dosa gede tidinya mimitina teh wa Abu Dawud sareng ngaluarkeun Imam Ibu Dawud wa Ibnu Majah sareng Ibnu Majah an Ibni Umar katampi ti sahabat Ibnu Umar salah satun ari tilu perkara layak balu eta moal narima sah Allahu taala Gusti Allah taala minhum tina itu salasa salatar rajul tegasna kahiji kana salatna jalma ya anu ngimaman itu si rajul kauman kahiji masyarakat kaum wahum bari itu kaum lahu ka itu si rajul karihun eta ngarewaeun kade ngarewaeun kade teresepeun atuh kadinya di mana-mana jalma ngimaman bari si makmum nu di tukang teh kabeh teresepeun ka si eta jalma teh tah eta teh cenah ku Allah salatna moal ditarima lamun seug kabeh anu naonna tah anu jadi makmumna teresepeun kumaha lamun seug setengahna nu teresepeunana mun 50 teh 25 teresepeunana eta mah teu naon kumaha lamun saeutik nu resepeunana loba nu teresepeunana tah eta sami makruh hukumna naon ngimaman di tukangeunna teh makmumna ngarewaeun teu resepeun naon eta teh warajulu sareng ari nu kadua lalaki eta layati bari henteu milampah si rajul as-sholata kana salat illa dibaron kecuali ngahirkeun wadi baru jeung ari ngaran dibar eta aya tiah yen nekanan ngalakonan si rajul hak kana salat ba'da ayyaputa dina sabada yen porot porot itu waktu punten ba'da ayyaputa dina sabada yen porot itu ityan hak kana salat ngadatangkeun teh geus porot kana salat warajulu sareng nu katilu eta i'tabada migawe ibadah teh ngaibadahan muhararon ka jalma nu merdeka teh aya tegasna ja'ala ngajadikeun itu si rajul hukasi tadi muharrar anu merdeka abdan kana abid
Warwa sareng ngariwayatkeun sah ad-Dahabi Imam Dahabi annahu sanyana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadawuh Rasul ida sholat di mana-mana salat sal al abdu hamba as-sholata kana salat pi awalil waqti dina mimitina waktu so idat mangka naik itu salat ilas samai ka langit walaha sareng eta tetep atas itu salat nurun ari cahaya hatta tantahya nepikeun ka yen naon teh tepi itu salat ilal arsy ka arasy patastagfiru tuluy mangmentakeun hampura itu salat li sahibiha kanu migawena salat ila yaumil kiamati nepi ka poe kiamah wa taqulu jeung ngucap itu datna salat lahu ka itu sahib poe punten lahu ka itu sahib hafidoka muga ngaraksa cenah ka anjeun saha Allah Gusti Allah kama hapadtani saperti geus ngaraksa anjeun ka kami ceuk salat teh wa idza salat sareng di mana-mana salat sahal abdu hiji hamba as-salata kana salat fi ghairi waqtiha dina lain waktuna salat soidat mangka naik itu salat ila samai ka langit wa alaiha sareng eta tetep atas itu salat dulmatun ari popoek paidan tahat maka di mana mangsa dina nalikana tepi itu salat ilas samai ka langit nah teh tulapu maka ditilepkeun lapad tulapu cenah ditilepkeun kama yulapu saubu seperti yang ditilep seperti yang ditilepkeunana pakaian al khalaqu anu butut dikieukeun cik urang mah nilepan pakaian butut mah wa yudrabu jeung ditengelkeun dialungkeun biha kawan itu salat naon wajhu sahibiha beungeut nu migawena itu salat dialungkeun kana beungeutna kulantaran migawe salatna di akhir waktu alungkeun kana beungeutna wa akhraja sareng ngaluarkeun saha Abu Syekh an Ibni Umar katampi ti Imam Ibnu Umar padul waqtil awali ari kautamaan waktu anu ti heula nu pertama alal akhari ngelehkeun kan anu sejena eta kapadil akhirati seperti keunggulan akhirat ala dunya ngelehkeun keunggulan dunya wa Tirmidzi sareng Imam Tirmidzi wa Tirmidzi sareng ngaluarkeun Imam Tirmidzi anhu ti itu Ibnu Umar tadi di luhur ti Ibnu Umar kana hadis al waqtul awalu ari waktu anu pertama minas salat tina salat eta ridwanullahi ngahasilkeun karidwan Allah eta ridwanullahi ngahasilkeun karidwan Allah wal waqtul akhiri jeung ari waqtul akhiru jeung ari waktu anu akhir eta apullahi wal waqtul akhiri ari waktu anu sajena eta apullahi panghampurana Allah wa Tabrani sareng ngaluarkeun Imam Tabrani an Ummi Farwah katampi ti Ummi Farwah ana hadis ahabul a'mali ari anu leuwih dipika cintana pirang-pirang amal ilallahi mungguh Allah eta tajilus sholati ngagancangkeun salat li awalil waqti li awali waqtiha pikeun awal waktuna salat warwa sareng ngariwayatkeun sah al Bukhari Imam Bukhari ani Zuhri katampi ti sahabat Zuhri qala ngadawuh itu Zuhri kana cariosan dahol tu lebet kuring ala Anas bin Malikin lebet cenah ka sahabat Anas bin Malik bi Damasqo di negara Damaskus nganyang sowan Imam Zuhri teh ka sahabat Anas bin Malik nah ari pek teh wahwa sareng ari itu Anas yabki keur nangis we ngagukuk sahabat Anas teh pakultu makanaros kuring ceuk itu Zuhri teh ma ari naon yubki ka nu matak ngajadikeun nangis ka anjeun pakola maka ngawaler cenah itu Anas bin Malik
la aripu duka cenah teu terang puguh saean kana hiji perkara. Waduh. Mimma tina perkara adrok tu anu nyusul kuring ila hadihi salata kecuali kana ieu salat. Puguh cenah teu terang kuring tina hiji perkara tina perkara anu nyusul kecuali ieu salat. Wa hadih salatu sareng ari salat eta duyiat tetela disia-siakeun itu salat. Qala nyarios saha al-Kirmani Imam Kirmani wal muradu sareng ari nu diharepkeun bitadiiha ku nyia-nyiakeun salat teh eta tahiruha ngahirkeunana salat anil waqti tinal waktu al mustahabi anu disunatkeun. Lain annahum cenah itu Anas bin Malik sahabat akhoru lain ngahirkeun cenah sahabat hak kana salat an waqtiha tina waktuna salat bil kulliyati kalawan sakabehna pikeun kana langsa ku pedah teu salat di awal waktu. Ari urang mah salat teu salat ge sesirian kenehnya. Anas bin Malik mah ku pedah teu salat dina awal waktu duikeun ka nangis sedih katinggalieun salat di awal waktu. Ari urang ninggalkeun salat ge kanyat keneh seserian. Waruya sareng diriwayatkeun an Uqail bin Abi Thalibin ti sahabat Uqail bin Abi Thalib naon kuntu lapad kuntu bukti kuring amsi eta lempang cenah kuring ma'a Rasulillahi sarta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mapah cenah sareng Kangjeng Rasul. Paidan we kedina nalikana amsi nalika keur lempang teh jamalun aya onta ya'du eta lumpat itu jamal hatta balago tepikeun ka nyusul tah dugi wa itu jamal Rasulullah ka Rasulullah nyusul ta onta deuikeun ka caketeun Rasul. Wa qala sareng nganyarios itu nyarita itu si Jamal onta Jamal teh jamalun onta ceuk onta teh kieu ya Rasulullah ya Rasul al amana ngaparinkeun anjeun kana keamanan cenah ka kami keamanan kami kuring teh teu aman. Palam yalbas maka teu eureun itu si Jamal terus we al amana ka Kanjeng Rasul teh minta perlindungan ka Kanjeng Nabi hatta jaa tepikeun torojol teh datang holpahu di tukangeunana itu Jamal saha Arabiyun orang Baduy Arab. Torojol di tukang nyusul eta onta wa ma'ahu sareng eta tetep sartana Arabi saepun ari mawa pedang maslulun turun dipesat di kikieu tah mudag-mudag eta onta di kikieu tah. Paqala kanyarios saha Nabi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mada ari naon cenah perkara doridu eta ngarepkeun anjeun naon cenah anjeun teh ngudag-ngudag eta bari moal mesat pedang kitu min hadal miskini ti ieu onta anu miskin teu bisa nanaon. Qala ngajawab itu si Arabi ya Rasulullah ya cenah ya Rasul istaroituhu kuring teh geus meuli kana itu Jamal bisa manin kasirin ku harga nu mahal. Meuli onta si eta cenah samahal-mahal walaisa huwa sareng henteu huwa ari itu Jamal yutiuni eta turut Jamal ka kami teu turut cenah geus dibeuli teh teu turut kadunungan. Pa uridu maka ngamaksud kuring an adbahahu kana yen dak dipencit cenah ku kuring lah cenah si Jamal teh. Goblok cenah samahal-mahal diberi kalah teu turut cenah. Wanta pa jeung rek ngalap manfaat cenah kuring bilah mihi ku dagingna nu dipencit mah dihakan cenah dagingna disate. Pakola maka nareosa Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Jamali kasih Jamal ka onta. 5 karana naon tak si nyulayaan cenah anjeun ka itu Arabi nyulayan dunungan cenah atuh anjeun mah paingan we teh diudag. Pakola ngajawab itu si Jamal si onta ya Rasulullah Gusti lastu henteu cenah asihi eta kuring nyulayaan ka itu Arabi
liani karena sanyana kuring eta lastu daru kuring teh teu kuat cenah alal amali atas pagawean dititah gawe nu teu kuat kuring cenah lain cenah teu kuat ai gawe mah mesti ngakutan cai sakumaha ge daek sabara balik ge cenah teu dirasa ngan ieu mah kunaon cenah walakin tetapina aksi maksiat nyulayaan cenah jamal ka itu arobi kieu cenah nu jadi alasanna mah takabur mung turut kadunungan teh ngobrol eta onta li anal kubailata li anal kubilata karena sanyana hiji golongan ahli alati ana anu tetep ari kuring pihadina eta qabilah kuring teh aya dina eta golongan yanamu pareureum cenah itu si itu teh qabilah teh an salatil isya tina waktuna isya kalah pareureum al akhirati anu akhir kieu cenah Gusti lamun seug kieu cenah palau ahadaka lamun seug ngajanjikeun cenah itu arobi janji cenah arobi ka anjeun ayu solia kana yen migawe salat arobi alisa kana isa al akhirat anu akhir ahadtuka maka janji cenah kuring ge ka anjeun la non alla asiyahu kana yen moal nyulayaan cenah kuring ka arobi asal syaratna teh itu si arobi rek migawe kana salat madamat dina madum tu dina sepanjang langgeng kuring hayan eta hirup pa ini karena sanyana kami ahopu eta sieun cenah kuring ayun jala kana yen tadi turunan alaihim atas itu qabilah naon adabun siksaan minallahi taala ti Gusti Allah taala aja wajala pa akunu maka bukti kuring pihim eta tetep di itu qabilah sieunun onta tah Allah nurunkeun siksa ka jaman nu teu salat isya cenah kuring padahal aya di dinya mung cenah mung kabere siksaanana ti Gusti Allah pa akunu maka bukti kuring pihim itu qabilah pa akhoda maka nyandak saha nabi ukang nabi sallallahu alaihi wasallam al ahda kana perjanjian alal a'rabi ka si itu orang Badawi kieu cenah nyen perjanjianana teh ka orang Badawi alayatruka yeuh cenah sok ieu onta teh bakal balik deui daekeun turut ka anjeun ngan syarat anjeun ulah ninggalkeun as-sholata kana salat wasallama jeung masrahkeun Kangjeng Nabi kana jamal ilaihi ka itu arobi ilaihi ka arobi al jamala kana onta tos kitu mah si arobi janji moal ninggalkeun salat paroja maka bali kue deui ngiclik si onta teh ila ahlihi kanu bogana itu jamal kitu sing horeng kaburna teh mungeun bongan cenah bogana tara salat coba lamun ayeuna nya iinguan haek dununganna teh teu salat kalalabur kanyahoan berenya wah berarti teh dununganna tara salat ka kanyahoan ngan henteu us eta opan di kanangan oh wahu kia sareng dihikayatkeun saalit deui wahu kia sareng dihikayatkeun anba di salapita tampiti sapalihna ulama salap annahu sanyana ba'du eta dapana tah sirian ieu ya lalakon ieu annahu sanyana itu ba'du salap dapana eta ngubur ba'du salap uhtan kadulur awewena lahu pikeun itu ba'du bogeun dulur awewe dikubur ku anjeunna matat anu maot dikubur we ku lanceukna pasakoto maka murag minhu ti itu ba'du salap naon kaesun dompet ai pek teh tinggalkeun tah murag dompet di jero kubur bari geus beres nguburna teh pihi anu tetep di dina itu kaes malun ari loba duitan bareureum dukas bara gepok teh bareureum pikobriha anu tetep dina kuburanana itu uhtan tinggalkeun dompet bari geus beres nguburna walam yasur jeung teu terang cenah bihi atas itu kais punten iskot sugan teh teu murag cenah poho inget-inget hatan soropa tepikeun ka ngaraleos an kobriha
tina pakuburanna uhtan sumadakarohu tuluy inget cenah itu ba'du salap kana itu kaes inget pek teh uluh nyapaan jenazah ieu dompet ka mana wah cenah ieu mah di jero kubur tadi keur ngubur tos kitu kumaha paroja atras uih deui itu ba'du salap ila qabriha kana pakuburan dulur awena tadi uhtan panabasuhu maka ngagali deui cenah itu ba'du kana itu qabri digali deui tah ek neang naon dompet dabongan cenah eta duit di darinya ba'dama dina sabada perkara insaropa yen ngaraleos saha anasu manusa nu ngaralayad nu nganterkeun geus ngaraleos gali deui we cenah nah ari pek teh pawajada maka mangihan itu ba'du salap al qabro kana pakuburan yastailu eta keur muntab-muntab ngagugudag alaiha luhureun itu qabri naonana naron seuneuna keur ngagugudag ari pek teh di jero teh paroda troy ngabalikeun deui cenah di ruang deui we atuh ngabalikeun deui teh aturoba kana taneuh buru-buru di ruang deui cenah ilahi ka eta situ kobro dibalikeun deui buru-buru di ruang waroja terus we uih itu ba'du salap ila ummihi ka mamahna itu ba'du salap bakian bari nangis ngahinghing uih ti pakuburan teh hazinan bari nalangsa faqala maka nyarios itu ba'du salap ya umma he mama akhbirini mugi ngawartoskeun cenah salira ka kami an ukhti tina dulur awek kuring naon cenah tingkah kumaha wama jeung kana naon kanat bukti na itu ukhti kumaha cenah tingkahna dulur awek kuring teh tak malu eta migawe uhti kana emak kumaha cenah pagaweanana qolat naros sa itu umi wama ari naon kitu cenah soaluka eta naros cenah anjeun we kudu nanyakeun cenah dulur anjeun an hati itu uhti qala nyarios itu ba'du salap ya umi he mama roetu ningali cenah kuring kobroha kana dulu kana kuburan dulur kuring nu awewe teh yastailu eta keur ngagugudag muntab-muntab alaiha luhureun qabri naonana naron seuneuna ngagugudag luhureun kuburan qala nyarios itu ba'du salap pabakat maka nangis we cenah umi ngaguping lalakon cenah ternyata anak kuring keur disiksa pinuh ngagugudag kitu wa qalat sareng nyaritakeun we cenah itu umi ya waladi hei anak king lamun incu hei incu king lamun buyut hei buyut king ieu kulantaran anakna hei anak king ya waladi hei anak king kanat bukti saha ukhtuka dulur awe anjeun teh eta tatahawanu gagampangan bisolati kana salat Allahu akbar Watu akhiruha jeung sok ngahir-ngahir cenah itu uhtuka kana salat an waqtiha tina waktuna salat pahada mangka ari ieu madkur cariosan min hadihil ukhti tina caritaan siksaan nu awe bieu eta teh haluman tingkahna jalma yu akhiru anu ngahir-ngahir si man as-salata kana salat an waqtiha tina waktuna salat geus kitu siksaanana pakaipa maka siga kumaha haluman ari tingkahna jalma la yusolli anu tara salat si man naudzubillahi min dzalik panas alu maka nyuhunkeun urang sadaya Gus Allah taala ka Gusti Allah taala ayyuinana kana yen ngabantuan Allah ka urang sadaya alal muhafadati atas ngaraksa alaiha kana salat bikamalatiha kalawan kasampurnaanana salat pi auqatiha dina pirang-pirang waktuna salat annahu sanyana Gusti Allah eta jawadun dat anu maha barahan karimun anu maha loman raufun tur anu maha welas rahimun tur anu maha asih tah eta paingan pentingna ngalaksanakeun salat teh
para guru, para ulama, guru-guru orang sadaya kunon gogorokan setiap datang Rajab Isra Mi'raj ngadongengkeun wajibna salat. Saking ku penting-pentingna salat kanyaah ti para ulama ka urang kaum janten umatna ka hade ulah ninggalkeun salat, ulah ngalalaikeun tina waktuna salat. Satunuh-tunuhna kumaha, sasibuk-sibukna pagawean kumaha, sacapek-capekna awak urang siga kumaha, jol waktuna salat wayahna salat heula, ulah rek wani-wani ninggalkeun kana salat. Ku ngahir-ngahir waktu jeung ngagampangkeun kana salat wae disiksa ku Gusti Allah di naon tah ngagugudag dina pakuburanana komo eksiga kumaha tingkahna jalma nu tara salat. Tanbihatun wallahu alam bissawab. Nas'alukallahumma bibarakati ta'allumina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fana bima alam tana Rabbi alimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawasalna bita'alumin tawasalna bita'limin antar zuqonal wasi'a wa antar zuqona amana abdi tawasul ku pangaosan abdi ku pangurukan mugi Gusti ngarijekian kajem baran jeung kaamanan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.